Palilasna mangka tetep tina pirang-pirang kalimat isim mindalika tina irob anu opat. Jadi tina isim tina kalimat isim opat teh arobu aliropa wa nasbu jeung nasab wal maf'ul jarang jr. Wala jazma taradakeun jazm piha dina kalimat isim. Santri anyar ya, santri anyar. Siap kamerana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irobi. Babul irobi. Babul irobi. Ari yebab martelakeun irob. Palilasna mangka tetep tina pirang-pirang kalimat isim mindalika tina irob anu opat. Jadi tina isim tina kalimat isim opat teh arobu aliropa wa nasbu jeung nasab wal maf'ul jarang jr. Wala jazma taradakeun jazm piha dina kalimat isim. Jadi anu asup tina irob irob da aya opat, hiji irob ropa, irob nasab, irob jar, irob jazm. Anu sok asup kana kalimat isim mangan kur tilu ropa, nasab, jr. Jadi masuk kana kalimat isim mangan kur tilu ropa, nasab, jr. Wala jazma irob jazma taradakeun asup kana kalimat isim. Tak kita disebut natela napi jinis. Jadi itu jadi isim malaikeun paeh malaikeun jazm. Jadi kana isim tina opat teh irob ropa, irob nasab, irob jr. Dina isim taradakeun jazm. Ini malayak isim jazm. Contoh seperti Zaidun, Zaidun, Zaidan, Zaidin, malaya jet mal. Jadi daya. Jadi kalimat isim teh aya anu paeh tungtungna. Jadi tina irob anu opat teh tina irob opat anu tina irob anu opat lebat kana kalimat isim mung tilu. Hiji irob ropa, nomor kado irob nasab, nomor katir irob, nomor katina irob jr. Tar asup irob jazm. Contoh ropa. Zaidun. Jadi nu asup kana isim teh irob aya tilu, isim. Aya tilu, ropa, nasab, jr. Opat ya. Jabar JR. Ya, ropa, nasab, jr. Domah, patah, jr. Contoh ropa, isim seperti hiji, dua, tilu. Ropa, jaa Zaidun. Zaidun. Yakin atau isim itu maksudnya? Zaidun, yakin isim. Jaa Zaidun, Zaidun teh isim. Ieu nu diatur ieu, Zaidunna. Zaidun teh isim. Zaidun teh isim, isimna isim mufrad. Naon mufrad teh Zaid sorangan gitu. Lain Zaid loba. Zaid sorangan, aya panu muda mah Zaidani, lamun loba Zaiduna. Ieu mah hiji Zaidna teh. Zaidun. Jaa geus datang sajedeun di Zaidun ropa. Naon sababna? Lantaran Zaidun teh kalimat isim. Margi kalimat isim sok kadatangan ku ropa irob ropa Zaidun. Terus nasab. Contoh lamun nasab mah bahasana ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu ningali kaula Zaidan kaki Zaid. Anu menjair marortu bi Zaidin. Jadi irob anu opat teh nu lebat kana isim mungkur tilu irob ropa, irob nasab, irob jr. Contoh ropa Zaidun, contoh nasab ra'aitu Zaidan, contoh jr martu bi Zaid. Ingat kamari ngaran irob teh baroba akhir kalimat ku sabab beda-beda anu nitah. Nitah ropa jaa, nitah nasab ra'aitu, nitah jr marortu. Ieu nu diaturna tetungtungna. Kita nu diatur ayeuna teh jadi tungtungna kalimat nadun dan dina cing yakin di mana kalimat isim malaikeun malaya kalimat isim dibaca jed moal jed malaya margi jazm malaikeun lebat kana kalimat isim.
malaikeun lebet kana kalimah isim. Malaya ayeuna kalimah isim paeh moal pasti we lamun teu ropa pasti nasab mun teu nasab pasti jr. Ja amrun raaitu amran marto diambil malaya marato amr moal. Mal amr terkecuali meureun eta mah ke aturanna lamun dina ayeuna pangintenan tema beda jeung aturan hukumna jeung ilmu tajwid eta mah jeung anu kaituna lamun aya. Ngan dina ilmu nahwu mah bahwa kaina irob anu opat teh mung anu sok lebet kana kalimah isim mung 3 irob ropa, irob nasab, irob irob nasab contoh irob ropa contoh jaidun, irob nasab contoh raaitu zaidan, irob jair contoh marartu bizaidin. Ma aya kalimah isim paeh tungtungna seperti jet malaya nya ieu mah menurut dina kitab ilmu nahwu raaitu zaidan walau tumat bizaidin walaya dulu jazmu jadi ma'asat malaikeun jazm dina kalimah isim. Jadi simpulna kalimah isim mah mun teu ropa pasti nasab, mun teu nasab pasti jr. Tilu pilihanna keun nyiapna kalimah isim ke kapan aya isimna isim naon, na isim tasnya isim mufrad, namun isim mufrad yakin dia isim mufrad, dia sadayana mufrad. Jaidun mufrad, jaidan mufrad, dia mufrad, ai mufrad teh nyarira gitu. Jadi sakali deui kasimpulanna tina i'rob anu opat ropa nasab jr jazm anu sok lebet kana kalimah isim mung 3 i'rob ropa, i'rob nasab, i'rob jr. I'rob ropa contoh seperti zaidun, ja zaidun, i'rob nasab contoh raaitu zaidan, i'rob jr contoh marto bizaidin. Artina ja geus datang sa zaidun ki zaid, raaitu geus ningali kaula zaidan ka ki zaid, marto geus papaliwat kaula bizaidin kalawan ki zaid. Wallahualam bisawab. Cek saya di sabeti. Kami handi toh. Mohon. Kami handi ya nah palil apali. Walil afali. Walil afali mangka tetep walil afali mangka tetep kana kalimah fi'il. Min dalika tina irob arofa, arof walirofa, wanas jeung nasab, wal jazm jeung jazm. Wala hobdo taradai jr biha dina kalimah fi'il. Sakali deui walil afali mangka tetep dina kalimah fi'il. Min dalika tina irob anu opat arof walirob rofa, wanas jeung irob nasab, wal jazm jeung irob jazm. Wala hobdo taradai jr biha dina kalimah fi'il. Sanib sabada beres nyaritakeun kalimah tina irob anu opat nu sok asup kana kalimah isim. Seunah aya 3 nasab kana kalimah isim mah hiji ropa nasab jr. Pilihnya walil afali. Musani pada nyarioskeun i'rob anu asup kana kalimah fi'il. Nu tadi mah i'rob anu asup kana kalimah fi'il isim. Ropa nasab jr. Ya nama i'rob anu opat anu sok asup kana kalimah fi'il. Dengan ketahuan musannif walil afali. Walil afali. Walil afali. Ali min dalika arab wa nafsu wa jazmu wala hafdu biha. Oh itu. Wala hafdu biha. Paling ali mangka tetep kana kalimat fi'il. Cing emot kamari teh pieu teh aya ti fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Matak bahasana ge walil af'ali. Ari pirang-pirang kalimat ya af'al teh tina asalna fa'ala. Fa'ala fi'il madina, ya qaul fi'il mudharina, af'al jamakna gitu. Af'al teh af'alu teh jamakna tina fa'ala walil af'ali. Eta tetep kana kalimat fi'il. Tina irob anu opat, arob wa irob ropa, wa nasb jeung irob nasab, wa jazmu sareng irob Jadi simpulna tina irob anu opat, anu sok lebet kana kalimah fi'il mah 3, ropa, nasab, jazm. Anu teu adaikeun asup kana kalimah fi'il mah jr. Ya, bener kalimah fi'il. Contohna anu asup kana fi'il teh aya 3. Ropa, nasab, jazm, sukun teh. Ropa, nasab, jazm ya su. Berarti yang maksudna teh ropa, nasab, jazm jr kasuk. Opat teu asup kana kalimah fi'il. Contoh ropa. Contohna walil af'ali ropana contoh yadribu. Eta
berarti. Ya ribu. Nah, iya. Ieu nu diaturna. PS. Ya ribu. Ieu teh piil naon? Piil bodore, tina piil Madinah doroba. Ya ribu. Roba roba. Nama alamat robana domang. Nama sababna lantaran piil bodore. Terus nasab. Contohnya nasabna la adriba. Jabar misalnya. Dijabar la adriba. La riba nasab. Ya kalian film sami itu film mudhari keneh. Ngan ieu mah film mudhari teh ieuna pangertena ieuna teh sanes mah nutunya teh mutakalim wahdah. Ieu margi ieu lana lan amil nawasib kapai aya ke bakal aya. Lan amil lan anu marenta nasab la riba. Amun jajem lam yadrib. Ieu pae ya. Lam yadrib. Ieu pae. Jadi kalimat tina ieu anu opat teh masuk kana fi'il tilu ropa nasab jajem. Yadribu ropa aya nasab lan adriba jajem lan yad. Sami we fi'il madina mah doroba ini doroba keneh. Lamun dikias gimana? Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wada kamadrun. Tahun fi'il mudhari nama yadribu yadribani yadribu yadribani tadribuna adribu yadribu. Jadi lamun segala siga tina doroba yadribu dorban lamun tina ieu segala tina fi'il mudhari mah yadribu yadribani yadribuna tadribani tadribuna adribu. Hatina mah anggar deungeun keneh beda. Ari ieu mah yadribu geus deungeur ieu lalaki hiji, ari lan adribu mah teu deungeur kuring. Adribu lamun ieu mah lam yadrib teu deungeur itu lalaki hiji eta hungkul bedana teh. Jadi adribu keweng ngiasna ka itu da pisirieu teh. Penting contohna mah ieu mah kalau kalian ngiasna ieu mah heula. Ieu teh kalimah fi'il. Cirina ropa lantaran kalimah fi'il sok kadatangan ku i'rab ropa. Ieu teh nasab lantaran kalimah fi'il sok kadatangan ku i'rab nasab. Ieu teh jajem lantaran kalimah fi'il sok kadatangan ku i'rab dina kalimah fi'il mah moal jr. Mal aya dibaca yadribi. Yadribi mah pasti yadriba. Yadib atanapi seperti mal aya sugan dorobi moal. Fi'il Madinah dorobi mal aya dibaca dorobi lantaran fi'il mah cadu cek bahasa pangarsagur mah cadu mungkuk haram depak kalimah fi'il kudu jr. Kalimah jr mah dituna jr kudu jr mah gitu. Isi aya nu maca beran seperti pakoli lah eta teh meunang pakola teh fi'il teh pakola teh ngare pakola Allah taala. Jadi teu meunang dibaca pakoli atanapi ayeuna seperti yang duru mah dibaca yang duri tungtungna mah lantaran cadu kalimah fi'il kudu jr. Jadi kasimpulanna tina i'rab anu opat teh masuk kana fi'il tilu anu masuk kana fi'il oge ti isim tilu fi'il tilu. Isim mah ropa nasab ayeuna jr lamun fi'il mah ropa nasab jajem. Anu tarasub kana kalimah ayeuna fi'il jr anu tarasub kana kalimah isim jajem. Jadi bener jumlahna tina opat dibagi dua nu bater kana fi'il tilu kana isim tilu kana fi'il tilu. Anu ta'asub hiji kana fi'il hiji ta'asub kana isim hiji asub. Jadi tina i'rab teh kada emut mangke ka kapalina aya. Kada emut teh ciri i'rab aya sabaraha hiji aya opat hiji i'rab ropa nasab jajem. Tina opat teh masuk kana isim sabaraha hiji cing ingat masuk kana isim teh tilu ropa nasab ayeuna ropa nasab sareng jr. Anu asup kana fi'il tilu ropa nasab jajem. Nu tara asup kana fi'il nyatana jajem nu tara asup kana fi'il nyata jr. Da teh ingat ge kapan aya deui dina bab babu ma'rifati alamatil i'rabi. Jadi kasimpulanna dina bab i'rab nyarioskeun bahwa ngaran i'rab teh baroba akhir kalimat sabab beda-bedana nu mitah atawa amil kana eta kalimat. Baroba lapadna maupun baroba kira-kirana. Terus i'rab dibagi opat. I'rab ropa nasab jajem. Tina i'rab anu opat teh masuk kana isim tilu ropa nasab ayeuna jr. Anu masuk kana fi'il tilu ropa nasab jajem. Fi'il cadu kudu jr, isim cadu kudu jajem. Nah kitu we nya. Fi'il mah malekeun jajem, isim mah lamun fi'il mah malekeun jr.
kacian kurang teh bisa kanyawan. Hayang apal kalimat teh kalimat pieu kalimat jet kan nyirikeun teh irob naon gitu. Ya. Si urang seberik ningali bisa aya ke ningali kitab bunul umpamanya kitab bunul kitab koneng katanya bunul kan. Maka disebut kitab koneng kapan koneng ya nah gitu. Oh, pada sebab kitab bodas we sarua. Jadi teh pangmurahna eta kitab koneng teh dan anu bodas mah bayrut kertasna pangosna lamun awis teh kategori pangmirahna entah pantas anu ngaji kitab koneng diginakeun kitab murah kada mah murah kitab koneng mah teu mahal ngan jerona mahal gitu bedanya lamun aya jadi keur urang emutna inget teh jero aya opat tinu opat anu isim tilu kana piil tilu eta ingat-ingat kada bakal naruntuy lamun cek kolot mah ngajina mah ibarat seperti urang teh nu paranti laut teh teh Sirip. sirip atau lebih anu dialungkeun teh nama teh tah ciri tilona kan leutik nya leutik kulit manya jadi kitu maruntuy gitu jadi badan hiji terusnya manyangan kitu-kitu kene balik teh kan deui gitu dina kalimat teh ropa nasab jaja mah kitu we kalimah mah dek kalimah isim dek kalimah fil pasti ropa nasab jaja ngebedakeun ropana mana masuk ka isim mana masuk kana fi mana nu tara masuk kana fil mana kana isim wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irobi Ari bab bab martelakeun irob. Irob. Al irobu. Ari ngaran irob. Irob eta huwa. Ari ngaran irob. Irob eta tagyiru awahiri kalimi barobah akhirna kalimah lihtilafil awamili karena beda-beda awamil ada hilati anu asub alai kana eta kalimah labdon barobah lapatna barobah lapatna takdiron atau barobah kira-kirana waksamuhu ari bagian irob eta arbaatun aya opat robun kahiji irob ropa wanasbun nomor kadua irob nasab wajazmun nomor ka opat irob jazam palil asma'i mangka eta tetep tina kalimah isim mindalika tina irob anu opat aropu ari ropa wanasbu jeung nasab wal hofdu sareng jr wala jazma taradaikeun jazm fiha dina kalimah isim walil afali mangka eta tetep kana kalimah fi'il mindalika tina irob anu opat aropu ari ropa irob ropa wanasbu jeung irob nasab wal jazmu jeung irob jajab wal hobro taradaikeun jr piha dina kalimah fi'il wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irobi ari bab martelakeun irob. Al irobu ari ngaran irob eta huwa ari ngaran irob eta tagyiru awakhir kalimi barobahna pirang-pirang akhir kalimah lihtilafil awamili musabab bedana awamil ada khilati jeung anu asuk alaiha kana eta awamil labdon robah lapadna au takdiron adawa robah kira-kirana wa qasamuhu ari bagian irob eta arbaat aya opat robu gaji roba wa nasbun pada nasab wa khobdun tatil irob jr wa jazmun ka opat eta irob jazm palil asma'i mangka tina tetep kalimah isim min dzalika tina iroban opat eta arobu irob roba wa nasbu irob nasab wal hukmu irob jr wala jazm jazm piha dina kalimah isim
walil afali al maka tetap dina kalimah fi'il mingdalika tina iraban opat arokun wa eta iroba wa nasbun irob nasab wal jazmu irob jazm wala khobdo jeung tanda jr piha dina eta kalimah fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irobi ari eta berarti kana bab irob al irobi al-i'rabu ari ngaran i'rab irob teh huwa di ari ngaran i'rab tagirul awal kalimat berubahna akhir kalimat lihtilafil ihtilafil awamili karena beda awamil ada hilati anu asuk alai kana eta kalimat labdon barobah lapadna takdiron atau barang kira-kirana waqsamuhu ari bagian irob teh eta rob arba'atun ayo robun robun irob wa nasbun irob nasab wa habdun Katirab JR wa jazmun irob jazm falal ismi falal asma'i mangga tetep kana kalimat isim indalika kana irob anu opat robun hiji irob irob wa nasbun jeung irob nasab wa habdun irob jr wala jazman taradekeun jazm ihadina eta kalimah isim walil af'ali Eta tetep dina kalimah fi'il min dalika dina kalimah tina irob anu dina opat irob anu opat robun irob rofa wa nasbun irob nasab wa jazmun jeung irob jazm wala khafdu jeung wala habda taradekeun jr fiha dina eta kalimah fi'il walau alam. Terus panggilan. Sadaqallahu azim. Oh bener hiji deh. Tos ah, sok. Penutupan. Santri anyar. Sok. Siap kamerana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul irobi Babul irobi ari yebab martelakeun irob al irobu ari ngaran irob wa eta huwa ari ngaran irob eta tagyiru awali karimi barobah dina kalimat ihtilafil awamili karena beda-beda awamil ada hilati anu asuk alaiha kana eta kalimat labdon barobah lapadna au takdiron atau barah kira-kirana atau barobah kira-kirana Waqsamuhu ari bagian irob ari bagian irob eta arbaatun ya opat robun ari jira beropat dengan kada irob nasab wa habdun dengan kada irob jr wa jazmun dengan opat irob jazm walil asma'i mangga tetep kana kalimah isim dalika tina irob anu opat arab maliropa wa nasbun nasab jr wala jazm dina kalimah isim walil af'ali tetep kana kalimah fi'il dina irob anu opat arab maliropa wanas jeung nasab wala habda tara jr pihak dina kalimah fi'il wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Ada bunya ya. Iya. Apa kepara aja.